Boga pamajikan teh bala we ngadurukan embung aing mah. Kudu kumaha cenah pamajikan teh kitu pagawean teh ulin we kieu ge. Geram mantau gitu kan ulin ngarumpi wajeng batur. Kita sebelin pamajikan teh. Nah naon asangan kukulun we. Aing mah ampun pisan gua pamajikan teh ngan ulin jeung ulin we. Nah kunaon eta kerang make ngadurukan di deket imah. Kunaon we maneh mah. Maneh kunaon? Lain ieu make deket imah kitu kumaha Daripada dibubulkeun di imah. Kan aya meureun di kebon paranti. Nah Atuh kenai di dieu ge. Nah maneh teh geus di mana atuh kan ulin atuh gawean teh maneh mah hayu we ulin. Ti isu. Maneh narek naon atuh di. Gegerohaneun ngababeg sasahaneun, ngabublug. Geus dipanggerohankeun. Henteu. Nah, atuh pan akang aya di imah. Ai maneh naon atuh ngan ulin wae kita tadi teh. Udah tara unggal poe atuh Kang, dah teu ngerumpi ulin batur ah pasti lagi. Teu make ngomongkeun batur, lain eta ngomong make jeung atuh kenai da geus beak. bisi ka imah. Bukan bisi ka imah jauh atuh ka imah mah. Teh kudu jauh sagala ari Akang. Sacara boga pikiran ting hirup teh. Apan aya parantina tuh belah ditu di kebon kan. Aing nu teu boga pikiran teh. Puguh maneh teu boga pikiran mah. Ti isu kan ulin we sia mah. Cek saha ti isu. Ka ti isu. Akang enu hudangna beurang. Ngangles wae aing Pamajikan heran di sih. imah Akang ge sok kitu ning. Eta kesapukeun urutna hek banyur. Ku maneh atuh sapukeunna. Beun nita ka urang ngadurukanna oge. Oh, aing ampun boga pamajikan teh ampun aing mah. Engke dengekeun mun enggeus engke banyur. Dengekeun kita tadi kadenge. Mun geus di banyur kadenge. terus piceun ka kebon. Kumaneh atuh? Bisi katincak ke ku batur. Kumaneh atuh sih? Engke kudu kumaneh pan Akang ngadurukanna. Saya terus we naon-naon teh. Nyangu ku saya, gegerohan ku saya, ngisi ku saya. Maneh ngablu we hayu. Daripada Akang gawe geus atuh pagawean imah pigawe. Aing kieu teuing we, aing teu kaharti aing. Ai Akang rek naon atuh di imah? Cicing tamu. Kita ke kebon pan mung wae geus we di imah. Kalah kitu coba perenyang-perenyang engke kadang dia eta banyur geus banyak. Kang, Kumaneh we kumaneh. naon saha nu ngadurukan? Saha anu kudu miceun manehna sorangan? Sekali-kali pamajikan teh ulin, sumpah ngejadog gue di imah. Kali lain kali moal poe sia mah. Ulin we hayu. Moal poe kitu kali-kali. Asalna hayu we aing. Nu kayu pisan ka mana cenah teh jangkorna. Ieu na pisan. Berarti ku aing kudu dibalas seman mah ieu na me karasaeun. Balas seman sia ku aing. Hayu hanya jangkor. Teu balsem cabe beuna teh euy nya. Bangunna kitu kudu dicabean tah na palebah eta na teh. Tuman dengan ngadablu we ti isu eta. Ayo teh jam sabaraha geus lohor. Mican pantog mantog. Itu daek nyusuhan acan aing mah ih pika sebeleun. Oh kabar pisan. Dablu we pagawean teh eta mah ih Kudu daek nyeuseun ngan gegeleneng we eta salaki. Nah, dibalsem aing sia panas tah. Aing tuh mana tuh ngadablu we. Aing dibaseman kabeh. Kang? Keur naon? Keur ngabaseman cang. Ai sia. Hah? Cangcut aing di balseman bermoal bisa dipake engke teh. Pan berpanas anu ngabasaman? Ari bieu ninganan. Make dikesek-kesek. Sia mah teu mikir sia. Ada kemarin cangcut pamajikan. Mana sia mah ulin hayu jeung alak. Naon maksudna tina cangcut make jadi kadang ngadablu we. Daek mah seuseung teu we entong. Ngadablu wae. Nyilakakeun pamajikan bareng moal bisa dipake ku Akang kena sia teh jam momong aing. Atuh maneh teh ngadablu we. Sing beger sih. Pasakan tasya. Banget nakeun tasya wasem tasya. Ai sia. Ari sia.
kurang ngajarnya masalah kita. Oh kebaegan sia. Aku mah ieu teh. Aing mah ampun. Kesaeun pisan boga pamajikan teh. Aing di balseman ku teu beuki sia rasakeun sia engke. Mun ti penting eta ku aing mah beres sia. Iya gini aya ieu. Ngeunah di jamu teh. Ampun, mau ngeunah kieu. Ngeunah euy. Ngeunah kieu jamu. Ini asa apel aing jamu teh mah. Mana casakan mungkin ada harang jamu nak karena hangat tidak didinya kan Naon? karena naon itu di kebun sosorangan babaraksak Kerengan jamu? yang saha Ngasorangan atuh. bangun lejah dengan eta Lejah naon saya teh lejah. babaraksak we kieu ngadaharang Beda jamu pengana maneh-maneh nganan. Kayak nyangkeun atuh. lain aya sangu poe Ada mungkin poe. hanetkeun kahideng atuh akang jeung saha eta tadi di dieu Ngasorangan atuh. Jeung saha atuh? Make bohong maneh mah. batu buah beger buah maneh mah eta we sosorangan di dieu ngaliurkeun beger bangun lejah ninganan biasa nama jelema kieu ieu anu sok beger mah. naon itu mah Ka batur tudang tuding beger-beger ka aing. make momen Manehnya anu terbalik, beger mah anu puguh mah. Eta we maneh mah beuki dieu teh beuki nyangu mung nyeuseum mung nanaon mung. pan aya perlu Ulin we maneh mah. jeung si eta keur ngobrol heula sakedeung pan aya Jeung akang si di eta imah jeung si eta. pan akang teh gawe meureun sok di imah sagawe-gawena ngadaharan we jamu atuh Ieu maneh mah. make liur-liur sagala aya di imah akang mah pagegerohaneun balatak Gegeruhan ku aing tadi ge geus gegeruhan mah. Oke aya pamajikan teh naon nepi gawe heula da akang can usaha can gawe apaan Teuing teuing wae lieur dina sirahna teh naonan sih maneh pada teh. bongana akang anu cicing di Ayo imah kitu maneh mah ka aing teh. sakedeung ulin babari ngomong kang mah paruguh kitu ka pamajikan teh nam balik ayeuna mah Mau balik ka aing mah moal. arek naon aja daug di dieu nungguan saha bangun-bangun curiga aing mah balik na mah Curiga mah. ayo geura balik Wajar watuh salaki beger deui ge. berarti heueus ya mamareun Penting maneh mah tara maturan. oke tah Hayang salaki maneh mah tara mere. Wajar beger deui ge. naon sia di beger sia berarti udah maneh meureun bieu teh jeung awewe nya Naon-naon ge eta teh anu salaki jadi ngareuneusan jeung pamajikanna teh karena ti pamajikanna kurang mere naon. Penting maneh mah nyingkahan urang hayang maneh mah kerah disletingkeun cangcut teh. disleting cangcut disletingkeun sia teu pararuguh sia mah. kan sok pararuguh lah ngomong teh ngan penting men hayang ge tisaha aing keneh balik hayu mah mere henteu. kitu Tuh mere sia mah arek henteu. balik mah Henteu sia. arek balik mah Moal aing mah puguh sia anu beger meureun sia wajar aing beger deui oge. sia anu beger sia Aing mah beger deui aing. beger sia ngalahkeun ka urang urang mah penting ulin teh maneh naon di imah pagawean pagawe we naon sagala lah sagawe-gawe ya